Ari tos ngambeun nu seungit-seungit teh geger oge menikakeun sok jadi error. Sok bararingung lamun geus kadeukeut buka puasa teh. Kira-kira poe ayeuna masak naon nya? Alah tuh geuninganan ieu geus disiapkeun barudak jika nama barudak urang masak nu aya we atuh aya namanya. Aha, ada ide. Tapi kayak barudak samemeh urang masak teh urang di dieu teh boga cau menang mesekan. Tah jika nama barudak enaknya lamun dikolek itu soalna cauna teh dangkal. Urang langsung eta barudak yang namanya urang eksekusi heula tong poh barudak yang nama sisikan heula ameh teu melag dina genggerong. Ieu mah barudak urang mulainya kana ngagoreng perbumbuan. Jadi ge barudak urang nyisikeun lah tempenya kebeneran eta aya tempe barudak 2. Kabade didamel naon ieu teh barudak. Nu penting mah ieu mah barudak urang sisikeun we atuh heula nya. Alas ya barudak bawang urang ka pohoan ieu katutungan ampun menikakeun tu geuninganan garing barudak. Kalkeun husu nyiksikan tempe atuh urang teh barudak keneh lah teu naon barudak nu penting mah nya asak tu geunah geus kieu mah barudak urang rekuh we seung nepi ka lemut. Barudak aya mah urang ngagolakeun heula cai nya tapi keheulaan anu aya katel geuning ke heula katel maneh nyingkir heula nya urang dek nagaokeun cai eta di dinya. Tu geuninganan kolok teh barudak geus dek asaknya aya nama gulana can dibebeskeun ku urang teh poho di barudak urang asupkeun we heula atuh aya namanya gulana ka dinya keun tah cai anu meunang ngagodog tadi teh barudak urang teh ngagodog bihun caritan nama di dinya teh barudak tu geuning geus asak bihunana. Ieu mah barudak urang goreng si tempe nu tadi teh nya soalna geus disiksikan lebar. Tah sabari nungguan tempena asak barudak aya nama urang geger heula nya kagok ieu teh 3 siki gerohaneun geuninganan barudak. Tuh geuninganan beres si barudak kela salah barudak efek tos lapar meuni ka mana kadaek. Nah make kadinya di barudak pan eta mah jang senok meureun salah barudak. Waka kekepret apanan can beres eta katel hiji deui. Sakitu hareupeun soca nya menikakeun katinggalun cing urang riksakeun barudak kolok teh geus asak can tuh geuninganan si aya keneh gulana ngagurunghul barudak. Urang mahekeun heula bihun we atuh menang tadi ngagodog barudak kadinya keun nya urang teu iskeun soalna bisi beukah teuing. Tuh geuninganan teu karasa barudak tempena mah geus asak aya namanya urang jahit we heula kana piringkeun. Tah pan geuninganan segala beres mah masak beres engke teh gerohaneun beres. Uyihan saeutik barudak kolok teh ameh enak. Urang tuluykeun barudak namanya kana bumbu anu meunang ngarakuh tadi teh barudak urang kana katelkeun goreng. Tong poho barudak bere ketumbar ladaku caian we barudaknya sing loba pokona mah caina teh sakatel pinuh he barudak ameh rada nikmatnya tah asupan di dinya teh daging barudak daging meunang ngagodog. Cabean we barudaknya 2 siki malah di dinya teh tapi barudak tong pohonya roykoana can diasupkeun ku urang teh terus digula anu saeutik. Emang cenah teh dek nyieun naon duka dek ngadamel naon ieu teh pokona mah nya barudak sajadina we lah kumaha engke we ieu mah. Da carita nama barudak urang teh dek nyieun soto ayam nya ieu teh matakan ayeuna urang racik gara barudaknya. Karena kan teu aya kacang jeung toge jadi ku urang teh barudak diganti ku tempe. Tuh geuninganan beres we.